Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa. Wilujeng patepang deui simkuring pun ada Raden Gustian. Simkuring Putri Ajarah Hena Puspitasari. Urang di dieu duaan bade ngadugikeun sabaraha warta anu nuju anget-angetna dina mingguan ayeuna. Langsung wae pamirsa kana warta nu mimiti nyaeta ngeunaan Pamilu 2018 anu sakedap deui bade dilaksanakeun kaping 17 April nu bakal merebutkeun kursi RI hiji. Antawis paslon nomor urut hiji nyaeta Bapak Haji Joko Widodo sareng Bapak Prabowo Subianto. Pak, demo Pak, demo. Ini buka tuh. Enggak. Mangga ya, mana ya? Mangga. Aduh, tak bolan tak. Mangga. Mohon. Ini kumaha ieu teh? Kumaha naonna? Teh kumaha? Kumaha santai we abdi mah. Mangga tuh di imam kok mangga Jogjanya. nya abdi kami jeung kaesang geus di Jogja ya teh. Kaesang mah sok mangga di imam. Jadi enak. Enggak, enak. Ini cuma ngisi di Trans TV. Kalau bapak sakedap pada tumaros ngeunaan pilpres tahun ayeuna kumaha satingalina adem bae. Nah, arurang mah santai na. Arurang mah santai Abdi di dia. Nu penting mah rakyat makmur, rakyat sentosa gitu. Teu ulas silih ngomongkeun gitu, teu usah kanggo masyarakat sadaya nu aya di Indonesia. Hiji atanapi dua sami bae nya. Sami bae. Sok kumaha aranjeun bade milih hiji atau dua. Urang mah aman bae di dieu mah. Kumaha mararane sadaya. Atas cekap Indonesia maju. Cekap. Turun. Mangga Pak. Sampah unggalikeun produksi sampah terus ngaronjat. Sapoe ngahasilkeun 2 tong sampah di SMA hiji Majalengka ti hiji kelas. Sapertos tempat sampah anu dipayeuneun 11 mipa genep. Ayo masuk. Tegap, bapak tadi nyalain dulu lampu teh. Hai. Warta salengkepna baris kapidangkeun. Saparantos aya salebaraha hal anu ngalangkung. A few moments later. Maraneh boga masalah jeung huntu nu koneng. Si katutuna make komodo babaturan urang. Warta salajengna dongkap ti dunya olahraga. Nyaeta LG mangrupakeun calaraga anu biasa diayakeun nalika kelas 12 nuju ujian. Pamilon LG nyaeta kelas 10 sareng kelas 11. LG dibuka ping 28 Februari 2018, dugikeun ka 5 April 2018.
Kituna ayeuna urang tos nyambung ka Hatami Murteja di lapangan. Hatami kumaha? Oh iya, siap. Halo studio. Halo studio. Halo. Oh, ya tos nyambung. Ayo tepang deh sang abdi Hatami di acara Sport News. Ayeuna abdi aya di SMN hiji Majalengka keur ngalaksanakeun kegiatan LG atau Liga Ganesha. Nah, di dieu abdi entos angsa sahiji panitiana nyaeta Hikia. Ya, mangga. Oh, saat nyaeta abdi bade tumaos ka Hikia. LG teh dilaksanakan sabaraha tahun sakali? LG teh dilaksanakeun nyaeta satahun sakali. Upami LG tahun ayeuna eta bade direncanakeun dina dinten Kamis kaping 28 Februari tahun 2018. Berarti sasi ayeuna nya. Iya, moho. Oh, aduh. Semangat. Terus pertanyaan nu kadua. Olahraga naon wae anu dipertandingkeun dina LG teh? Lamun pertandingan di dieu LG ayeuna teh sami sareng LG anu tahun kamari nyaeta total teh aya 5 cabur. Nu kahiji teh aya basket, aya volley, aya futsal, aya badminton sareng aya sepak bola. Oh. Langkung oge nya. Aduh. Terus pertanyaan selanjutnya, naon wae penilaianna dina LG teh? Anu jadi panilaianna nyaeta janten anu kelas nu unggul dina pertandingan nyaeta anu menangna. Aya sabaraha pemenang dina LG teh? Total teh nyaeta kirang leuwih aya 8 total pertandingan. Aya juara umum. Aya oge juara umum anu menangkan juara anu leuwih seueur kitu. Batan kelas-kelasna. Oh. Selanjutnya saha wae anu ngiringan kagiatan LG teh? Anu ngiringan nyaeta diutamakeun kanggo kelas 10 sareng 11. Kunaon kelas 12 tengiluan? Ku sabab pan kelas 12 ayeuna teh sibuk pisannya ku ujian, ku sejabana dan kan anu diizinan ku sakola teh nyaeta kanggo kelas 10 jeung 11 lain. Oh, tuh. Terus nu terakhir, naon sangsina lamun sahiji kelas aya anu tengirimkeun kagiatan dina LG teh? Lamun sangsina nyaeta kelas eta teh dikenakeun denda, nu kahiji denda, jeung anu kaduana nyaeta teu bisa ngiringan event-event anu bade dilaksanakeun kitu ku OSIS apartemen. Oh. Nah, ahli nu juara umum teh nyanyingkeun naon wae? Nu kahiji teh aya piala juara umum, nu kadua teh aya uang pembinaan, jeung anu katilu teh aya sertifikat. Oh, mungkin sakitu wae anu bisa ku abdi tanyakeun ka Hani. Hatur nuhun pisan ti abdi saya. Jadi Hatami ngalaporkeun acara kegiatan LG anu di mana kegiatan ieu teh semoga loba pisan manfaatna jang siswa-siswa di SMN hiji Majalengka. Sakitu wae ti abdi Hatami dina kegiatan LG. Hatami ngalaporkeun langsung wae ka studio. Tahun 2018 merupakan salah satu event udayakeun ku organisasi intrasekolah atanapi OSIS. Tujuanna ieu acaranya tapi kan ngembangkeun minat bakat siswa di bidang musik. Ping 17 Februari parantos diayakeun seleksi PESBED kanggo ke dipintonkeun dina ping 10 April 2018. Ayeuna urang tos nyambung sareng rencana urang Gianisa Haifatin di lokasi tempat seleksi festival band. Gianisa. Tiasa ditinggali ku pamiarsa, acara seleksi ieu meuni rame pisan. FESBED nyaeta salah sahiji acara OSIS nu tujuanna ngembangkeun bakat, minat sareng kreativitas siswa di bidang musik. Nyaeta tibena sewang-sewangan.
prostitusi online, lain masalah anu aneh deui dicelei orang sadaya. Vanessa Angel, ayeuna manehna kapanggihan keur ngalakukeun transaksi jeung mucikari. Manehna kapergok tuluy diamankeun ku polisi pikeun dipeta keterangan leuwih lengkep. Segenap kumaha ieu Vanessa Angel teh geus jadi tersangka? Oh, teu acan, soalna teu acan jelas buktina. Pak ge segenap Pak. Kangge pamungkas, Ayeuna aya warta ti wisata sareng kuliner nu aya di Kabupaten Majalengka. kukituna dicekapkeun warpa dinten ayeuna. Simkuring Putri Aja Rahenda Puspitasari, Simkuring Andre Fajar Lustian, pamit undur diri. Wilujeng patepang deui dina waktos anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa. Simkuring Andre Fajar Lustian. Simkuring Hatami Muteja, Ayeuna urang duantos saya di Situ Cipanten. Situ Cipanten ieu mangrupakeun salah sahiji objek wisata anu aya di Kabupaten Majalengka. Nu di mana Situ Cipanten ieu tos kasoho di datan Majalengka. Nu boga cicien nyaeta saina teh wanana biu toska. Selain eta, kekayaan alamna oge masih kajaga. Nah, saat kekayaan alamna di jege Situ Cipanten nih boga wahana-wahana. Eta soangan, Mojai, foto selfie, urang biasa naik kaparahuan jeung sajabana. Kagos lengkapna ari urang tingali we video ieu. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall in the night, the stormy night. Nah, pemirsa, ayeuna Simkuring Andre sareng Hatami menuju Mojai di Situ Cipanten. Ayeuna tiis jernih seueur pang nu sadek oge nuju ngaraja sami. Begituna kanggo pemirsa nu nonton ulin bade ka dieu. Tempatna aya di Gunung Di Kuning. Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Nah, atana nih pemirsa kayak Mojai. Kenapa ge ieu? Udah ngangge pengalaman jeung oge biayana 5.000 sajamina. mangga anu bade. Mungkin sakitu tiuhang Simkuring Hatami. Simkuring Andre. Tada. This could be paradise, paradise, could be Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng Andi, Putri Aja, asli Indonesia. Saparantos tadi rencangan Simkuring wisata ka Situ Cipanten. Ayeuna teu lengkep rasana upami urang kuliner.
Eh, Tang, Kenapa? biasa 7 maca. Aduh, ingin calik lah. Mangga. Ayo. Ayo.